Umar masyarakat mah kumaha urang si horeng teh kumaha ulama na jeung umarona mata abi bangga nembe alhamdulillah bapak kapolsekna ahli pangajian gerak di abi pacamat getol teh ngos jadi sompet getol ngos teh gerak masa da masa kitabna masyarakat mah urang ningali ulama jeung Umar sauyunan pira aku bedegong anakna pira aku bedegong da kita mata urang ayeuna nu beunghar titip abdi ka nu beunghar kudu meh loba dina acara Rajab Mulud eta sok panitia teh sok ieu cenah Pak Haji cipang bahaskeun nu beunghar teh sing balalagur naon cek dah cenah dina acara kieu eta karumedna cenah kitu heuh cenah dina acara kieu rajeun mere cenah duitna teh anu jiga ti bujur soang lungse na curug teh ngamai duitna teh lungse tapi kapot ayah pak sana datanya ayah panitia kami buat kia cenah beunghar boga toko malah pengusaha malah so panitia teh kadinya sumping ieu mah eukeur mah merekna leutik ngageleneng deui ka panitia teu ari panitia teh kakan kewajiban da lain keur pribadina tuh keur nganterkeun titipan ka Allah da ieu mah titipan ka Allah atuh deh nyanyarekan cenah ngageleneng nyaleutik merena teh eukeur mah leutik dialungkeun merena teh da musyawarah deui panitia teh dicana kartos teh di musyawarah deui panitia ngamusyawarahkeun naon ti detik anu ayeuna ngaran aya kagiatan Rajab Mulud atawa memperingati ulah menta deui ka ngaran si eta tapi kamaot peuting menta deui pira kurang itu mata abi diona kayak di tempat di alhamdulillah cenah dia Rajab Mulud teh samingon acara teh sok ge sabaraha ceng danana eta paling sakedik 28 juta aduh cing padai di aing cing badan teu ngarieuteun ajengan cenah panitia teh sakieu cenah onang cing kita ajengan teh nu jauh mah sakieu ngare bapak keluar ajengan ngeun untung sur tadi teh bapak aya doa ti luhur da tara sareng ieu tara tah desa teh nyumbang da tara ngarep da tara biasa kamari guru jelema ka bagian-bagian di pemerintah geuningnya da ari ajengan usik mah tara ka bagian di baheula oge pada hati peti pacing umara ka Cisompet teh nyarak naon-naon parurabi teh ti pacing umara ka Cisompet teh ceuk pun guru teh bae teh nyarakeun pun anak teh usep umara ka dieu ka Cisompet tangkal jengjing tangkalan ka tangkal jengkol di astana teu jingjing teu bawa nganu ngarengkol na calana teu manaon-naon di dieu mertuha da sanes jelema beunghar tuh teraseun aya urang ditu sanes tapi alhamdulillah bisa hirup naon beunghar Allah kesugan kagores dina salat bisi majar salat yang sarakeun bisi majar salat yang sarakeun kita daya mata kurang keamanan sing sieun ku Allah Subhanahu wa taala tadina pangetan anu ayeuna teh tong seueur teuing da Isra mah nya diisrokeun matos kabahas dimiragkeun